selaku pangatur laku pangjajab acara dina ieu kasempatan nu parantos maparin waktos kasih nabi tiasa cumarios dina ieu kasempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mute tebih di pamucakan ngawaler salam lagi di isi kikono gaduh maksad ditutup satenanya cobi waler salam nabu anu kompak supados dina dinten ieu aya kaberkahan anu lungsur dina ieu tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mugia sadaya anu ngawaler salam neme cing tiasa angkat ka tanah suci. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala dila nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Langkung tipayun urang sami panjatkeun puji kali syukur kadat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala anu mana ngalangkungan kodrat irodat mantena urang sadaya alhamdulillah biasa ngempel ngariung mungpulung dina ieu saat dina ieu haflah tur aya dina kaayaan sehat wal afiat pamugi anu utami kempelan urang sadaya ieu aya dina ridho tur berkah Allah Subhanahu wa taala. Sholawat miwassalam tehilap mugi tercurah limpah salawasna ka junjungan urang sadaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kulawargina sahabatna tabiin tabiitna tug dugi ka urang sadaya anu marupikeun umatna nu mana urang sadaya salaku umatna cing kasapaatan ti mantenna di yaumil akhir. Aturan nu dipihormat pun lanceuk selaku sahibul maksad dina ieu kasempatan Bapak Nyang ngawuh Ibu Nining oge teu hilap aturan panginten ti keluarga calon panganten pameget Bapak Deden Rizwani almarhum rawuh Ibu Eti Rohaeti anu kawit ti pamucatan teu direk Bu pami pamucatan mah teh ngawongkon abdi da abdi ge ti Ajasari pun biang manya Jarjasari abdi mah ti Cisalak dugikeun KBMT fargi teh tipun biang alhamdulillah abdi ge ti Jarjasari tiasa patepang sareng wargi sadaya anu Jarjasari di Pasir Jati khususna. Oge teu hilap nu dihormat Bapak RT Bapak RW anu aya di wilayah Kampung Pasir Jati oge para tokoh sesepuh nonoman anu aya di lingkung Kampung Pasir Jati kum panginten sadayana ibu bapak anu sami hadir dina ieu kasempatan anu sami kusungkur dipihormat atur punten teu tiasa kawincik hiji per hijina anu langkung utami tadi kadugikeun pamugi kempelan urang sadaya ieu aya dina ridho tur berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kadugi anu didugikeun tadi ku wawakil di kasepuhan calon panganten pameget kadangu kusadayana eces bentes munel padahal mah kilanceuk sok we tamatkeun da ai dakwah mah pan teu ngenal tempat sok we padahal mah dicinta tadi ge neme Bu lungsur ka abdi hampunten cenah teh panjang teuing padahal teh sawios sok we paling meureun rombongan anu barangeun cinta ieu mah nya alhamdulillah neme kadugikeun naon kedalisana ti calon panganten pameget kanggo panginten ditampi ku calon panganten istri ti palih dieu. Alhamdulillah mugia lengkahna ti pamucatan sumping ka Pasir Jati ieu cing janten nilai ibadah eta anu utami panginten saperkawis penampian mah leres nu didugikeun
anu tadi kadangu silaturahmi. Ai silaturahmi teh panginten nepungkeun antawis dua perkara. Alhamdulillah ieu teh dua perkara teh ku ngalangkungan panginten walimatul nikahna maurang kali urang ieu anu mana panginten ngagaduhan wasta Neng Eca atanapi Neng Elsa Pujaningsih sareng Cep Rijal atanapi Rijal Hermawan. Ieu teh nepangkeun dua wasilah keluarga oge, nepangkeun dua wasilah lemur oge anu disebat tadi silaturahmi. Mugia atuh anu tadi nak batur jadi dulur. Mugia taiku sifatna dulur mah cing alalakur. Tadi didugikeun panginten ku kasepuhan ti calon panganten pamegat ulah dugikeun ka rumah tangga teh awet rajet. Tah mudah-mudahan atuh ku silaturahmi mah ieu teh cing janten wasilah rumah tanggana oge anu awet salawasna teh anu dipikaridong ku Allah Subhanahu wa taala. Oke anu kadua tadi kadangu panginten aya silatul malna nyaeta naon anu dicanak naon anu dipasihkeun insyaallah ieu ditampi cing janten nilai ibadah mugia kasayanti sadayana keluarga calon panganten pamegat cing dibalas berlipat-lipat ganda ku Allah Subhanahu wa taala. Oge pamugi ieu cing janten wasilah tepungna antawis Neng Elsa sareng Cep Rijal teh ku ngaleutna cacanakan teh ieu teh cing janten wasilah rezekina oge dugikeun ka cing sapertos kieu. Di antawis panginten silatul mal teh aya silatul wadi nyaeta janji anu parantos dikedalkeun panginten ku maurang kali urang sadaya ieu. Dibuktoskeun ku Cep Rijal, dibuktoskeun dina dinten ieu sumpingna ka wewengkon Pasir Jadi teh ngabuktoskeun kedalisana anu parantos kaucapkeun. Tah ieu panginten buktos jalmi anu nuturkeun sunnahna Rasulullah. Mugia janji ieu teh cing dicepeng dugikeun ka akhirna oke. Ulah dugikeun ka janji teh ukur hoyong di istrenan. Tapi ieu janji teh cing dicepeng dugikeun ka akhirna. Aya oge nu disebat silatul jasad, tanepangkeun dua jasad. Aitos tepang dua jasad. Masuk adat patuanganana Bu. Ya. Mugia we taki ku adat dua patuanganana ieu teh cing janten wasilah oge ngajantenkeun tuturunan anu saroleh tur solehah. Cing janten tuturunan anu ngabakti khususna kasepuhna umumna kanggo kanagara jeung agamana. Mugia atuh tuturunan ieu teh cing janten ngembangkeun siar Islam anu aya di wilayah urang khususna ieu. Kumargi nu didugikeun tadi ku pun lanceuk ti pamucatan. Leres pisan doa na urang kalih anu soleh jeung solehah anu baris bakal nyalametkeun urang sadayana engke di yaumil akhir. Panginten teh anu didugikeun anu intina tadi parantos kadugikeun parantos kadangu urang sadayana yen bade nyangakeun ieu Cep Rijal. Insyaallah tadi kadangu nyerenteng katena mah wanian cenah ieu. Tah mudah-mudahan we ieu Cep Rijal teh cing leres nyerentengna, cing leres wanianana dina ngumat rumah tanggana. Cing janten imam, cing janten pamimpin dina rumah tanggana tiasa ngaheuyeut rumah tanggana sangkan kahontal rumah tanggana janten rumah tangga anu gaduh darajat sakinah mawadah tur warahmah. Insyaallah dilanceuk maseur anu didugikeun katawis dawardi di sadaya tiar tiasari ka abdi ngariceupan duka ambek ieu teh merenang duka kumaha gitu nya dan dipanjang lebarkeun sanes tugas abdi anu manjangkeun ke tugas ieu murang kali abdi Neng Elsa nu ngalebarkeun ke tugasna Cep Rijal nya abdi mah teu kaduh tugas dinten ieu kadah manjang lebarkeun nu intina abdi salaku wakil ti calon panganten istri. Insyaallah ditampi segala rupikna ku kaikhlasan, ditampi kulillahi ta'ala di luhurna sahipas rambut dugikeun kadampalna mugi anu di tengahna ieu cing janten keris pusaka dina pusara rumah tanggana. Sakitu panginten anu tiasa kadugikeun dan neme palepe getos katawis intina mah Pak Ustad palepe engal istrenan ijab kabulkeun ieu murang kalih
katawis nama tos mereka sel tekariaten komo rombongan nama dabongan satena tos dibuka gewate istrena dijab kabulkeun paripaosna paribasa nama panginten ikan sepat ikan gabus naon Bu tuh nah itu kan karena sate mah gitu jadi ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus sakitu anu tiasa kapihatur meureun siapunten anu saageng-agengna segala rupi kalepatan kabodohan mutlak kagungan diri abdi pribadi kasampurnan Allah anu kagungan sekali deui mudah-mudahan wasilahna walimatul nikah ieu barangkali urang sadaya cing janten wasilah silaturahmi anu magehan di antawis dua lemur antawis pemujakan sareng di Pasir Jati sakitu anu tiasa kadugikeun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Pelaksana Bapak Mahmud Priyono Sarjana Hukum